Tuh udah tuh. Ya, lawan. Aduh, mencang. Hei, udang. Kemana tukang ojeknya? Neli lah orang ketika tunu kieu sare heula we di dieu. Aduh, anjing, sadon molor. Sadon molor eta aduh kudak ampun. Ke. Eh, Nyambreng, halon sare mana? tunu nuan di ojek. Kemana? Euy, urang teh tadi tunu lila Aduh, aing sare we. Sudin kemana tuh men? Teuing. Su sare wae pegawaiannya. Ada tunu atuh lila bosen nuan di dieu sare we di dieu. Mana udah kemana ki? Teuing haream re yang sare deui tunu. Oh, sare deui. Tunu nya. Yang sare di dieu. Ayo we molor jauh-jauh ke dekat lah. Sudin kemana nya? Hah, ada nuan anu molor. Penumpang eueuhan kieu euy. Tengah poe mah. Karena sok sore jeung isuk nu ka pasar mah. Nuan molor balik. Ada nuan sare. Wah. Ngodon molor iki. Hei. Udang hei. Udang euy. Hei, udang hei. Hei. Nah, itu udang teh. Sare atau maot di udang teh meh hese kieu. Hei, udang hei. Teu udang teh. Nih, nyantai leuwih. Udang berarti capek udang ngelenak. Teu udang teh. Minum kopi heula. Kopi geus aya kering nyantai euy. Nyantai. Kopi geus aya nyantai heula. Acan ge ngaragot kopi teh. Mules aing beuteung. Aduh. Di HP lah kopi ki. Aduh, si Iki eta molor teu kuat juga ngunahan kieu. Ieu kopi saha? Iki gitu. Ke molor atawa maot itu teu kuat hareras kieu. Duh, jeung hayang ngopi. Ki urang masaan ieu Ki. Nikmat kieu euy. Beakeun keur ngeunah-ngeunahna itu. Ya, lawan. Aduh, mencang. Mana? Mang, ojek. Oh, nya sok deh. Bade kemana dek? Lawan ngadu mencang mah. Dumuncang. Gitu. Waduh. Letik-letik enak mah geus ngaradu muncang.
lega geus dikeluarkeun. Geus dikeluarkeun mah ngeunah teh ngopi. Eueuhan kieu ka mana ieu? Iki. Hei, Iki. Dibeakeun ku mana kopi? Si Iki bener urang acan. Regot-regot acan geus beak kieu eueuhan tuh. Ampun. Sare wes sare nya. Ai kopi aya mah udah. Karek menang meuli deui. Goceng. Duh, kudu meuli deui atuh mah kopi teh euy. Meuli deui ah. Kopi geus aya, santai heula. Tapi asa anu kurang euy teh euy. Naonnya poho. Oh heueuh can meuli rokok. Kieu mah HP heula meuli rokok heula. Astagfirullahaladzim. Yo budak can udang-udang wae teh tadi. Astaga. Tapi nah aya kopi wae budak teh. Aneh orang mah sare. Ki. Main nyawa kudu dibeakeun deui ku urang mah. Lah nah kieu. Ki. Kagok setik deui euy. Alah nah kieu. Si Iki teh molor atawa maot ieu teh. Tapi aneh nah hanya minum kopi wae ieu teh budak teh. Kumaha? Aduh, ada panggilan darurat di imah. Gangguan segala imah. Rokok geus meuli jeung kopi. Rokok jeung kopi wah ngeunas cenah teh. Eueuhan deui wae si Iki. Nya kopi urang beak 2 kali. Udang. Hei, udang. Udang, kopi urang beak 2 kali kumane? Urang can ngaregot can naon 2 kali. Digoceng ngaregot acan. Rokok geus aya. Wah, ai kopina beak. Aing mah. Udang, hei. Udang, hei, udang. Aing mah kudu ku ieu udangna geura. Hei, udang. Naon? Kopi urang beak 2 kali kumane? Teuing urang teh tadi sare aya maneh. Aing geus ada aya maneh unggul di dieu lagi. Atuh. Gantian goceng. Oh, Sok gantian goceng urang can ngaregot acan tuh beak. teuing ari maneh urang teh tadi sare. Geuningan ieu kopi beak kumane 2 gelas manya rek ku jurig mah. Ganti Taha. Goceng. heuh sok goceng bae da gelas lah. Pak. Eta loba ningan duit. Yo, goceng. Nuhun. Heeh, Ji. Teu apalna naon urang jualnya gantian. Urang teh tadi sare di dieu nah. Jadi ngurangan duit teh goceng. Aing mah sare. Jual teh gantian. Iki tumben geus udang euy. Din. Kunaon eta beungeut baraseuh kitu? Tah si kakak Din. Urang keur sare. Kita minta gantian Din kopi isna. Kopi naon imane? Kopi isna di dieu. Urang teh keur sare teh nyaho urang oge.
di tengah gantian goceng. Gantian ku mana teh? Digantian ku urang. Rada kanan itu. Kada teu nyaho urang gersare jeung di bajur kumaha sok. Kuat ku dosa din. Urang jalma yang banyak wae sasar. Ampun budak teh. Heeh, urang gersare geura. Kamana ayeuna budak? Balik. Geus digantian ku urang mah. Aing balik nya ieu ganti heula baju barase ek mandi atuh dah. Heeh sok. Ganti bararas itu teh si Asep. Tapi euy, tadi urang ngadahar kopi si Iki. Geus 2 kali. Si Asep kemarin teh nya. Alah, ieu si Asep. Ya, untung geus digantian ku si Iki. Aduh. Aya rokok sabungkus. Anjing loba keneh. Indit anjing sin ketempuhan urang. Jadi tanggal gantian.